boga modal gelis tapi nu geus kolot sarangnya ustaz aya dicekek rupina maka hakikat kurangan hirup awak kurang teh saha nah ieu ibu teh nah ieu kana gerhana teh nah eta bapak teh kurang resep awak kurang saha aslina urang ieu nu pangajian nah ieu aslina punten bapak ieu teh palsu mata ibu ngageuling sateker kebek ning abdi make blas on ongkoh jorojoy kuring kabita henteu nah apal ieu teh konsep palsu wadah diangge, lipstik diangge, make up dipake, wah jangan pengawasan, coba nu asli teman di mana, tuh nu di imah, dasar karengkel, baju ge kaluhunan kalek-lek, batu kancingna di kali 15 ini partai sebloseun, lamun rek kulem bau kelek, kumaha salaki daek teu teu kajeun, aslina anak gerakan teh ieu lain, ieu mah ceramah. Da asli nama ibu cakap tu apa? Bina ceramah apa? Jeng ibu ge apa? Yang ceramah kuring tanya yatim, yang miskin, urung nubutuh, dalam susah, itu bisa jadi pembohong gede. Lamun kuring teu akur aja omongan kuring. Well. Tinggal kieu cek panitia, saya ceramah teh kahartos pisan, yen urang teh kudunya angka panggil aja miskin, aya nama amplop moal dibikeun. Jika naha urang bagikeun ka fakir miskin sakumaha cek cariosan salira kumaha cek kuring hanas data jadi aslina urang saha ieu teh palsu dan jalma nu asli mah innallaha ma'ana mun hirupna bareng jeung Allah kakara disebut jelma asli jalma nu asli teh nu hirup bareng jeung Allah nah ieu pangaosan jeung Allah teu percaya ayat kedua pengawasan ceramah nah kudu ustaz setempat mungkin di jamaah lobana juga ada nah bisa jawab berarti ya pengajian lain jeung Allah jeung naon atuh panasaran hayang nempo jelema anu na TikTok kan sabaraha persen anu jeung Allah nah gerhana penceramana nah jeung Allah ulah percaya ulah deui tahun hareup tong dibayar saperak-perak acan datang moal kumaha kasaksian awak pengajian hatena suudon wae beuki heupeul ieu ceramah beuki dosa lamun kuring ceramah teu dibayar tuluy kuring teu datang geus tong loba judul rada gerhana hirupna ceramah ngalain jeung Allah tapi jeung duit Allah TikToker kumaha cek urang pangker atuh lamun kitu mah wios mah bade amikeun tuluy bade ngurung salira kan moal dibayar cek teh iraha ibu tahun 2025 tos pinuh Pak innallaha ma'ana teh butuh gawe lain hanya sebatas bahasa dina lagu ibu innallaha ma'ana berarti lamun hirup jeung Allah tinggal mirot sifat Allah kahayang Allah kaputusan ge kaputusan Gusti Allah maka cek kuring manusia mah tong hayang tong hayang bisa terjadi tong mung bisa dibere maka manusia mah geus disebut hamba Allah mangga Gusti nyangakeun kumaha salira nah gerhana rek aya nu ngulem bae deuk eueuh bangsa bodoh nah hirup kuring teh nyarane kana ladang ceramah cacak cicing urang ge hirup nah cacak itu eta teh sebatas cacak komo manusia boga akal jeung pikiran tong nyarane kana gawe hiji waktu bakal eureun tong nyarane kana harta hiji waktu bakal beak tong nyarane kana pangkat jeung jabatan hiji waktu bakal eureun tong nyarane di muka salaki hiji waktu bakal mau kecewa teu bakal terjadi satiap manusia anu nyarane ka salian ti Allah Taala setia maka mengaran kahirupan teh sifatna pek ngiron sifat Allah kahayangna pek ngiron kahayang Allah kaputusanna ge kudu kaputusan Allah lamun dikunci dibuka dipesek urang teh dolim ka Allah loba nuding ka pangeran jadi urang teh dolim ka Allah teh loba nuding ka Allah bagus urang sangsara dan kieu deui nasib teh sidik Allah mah maha uninga ngarang salamet juga sangsaraan engke di akhirat moal ditanya di mana harta dibagi naon
Pas di rumah sangsara ditanya di mana harta di bagian naon, tinggal nyarita ka pangeran teu boga. Selesai ku sholatna, tapi sabalina keur nu beunghar, tong sok kabintang ku kabeungaran batur. Di dunia dihormat, di dunia dihargaan, di akhirat lamun eueuh yatim kabantuan, miskin kabelaan, maka miskin jeung yatim jadi musuh di akhirat. Apa nu beunghar bakal ditanya, di mana harta di bagian naon? Di perjawabanana, di angges si miskin, di angges si yatim. Lol si miskin di surga, waduh Gusti, dagor pamatokna. Nu miskin jadi musuh di akhirat, lamun nu beunghar teu bangkeur ka nu miskin. Bener ya? Iya, katakan pek teuleum mah. Ibu jadi radang orang-orang, budak jadi korban, perceraian terjadi, naha Allah dituding. Lain Allah dituding, balik kana awak ibu goreng ada. Kasalaki ge lamun solehah mah, salaki ge lamun ibu sabar mah, moal mungkin salaki ragantara, ieu mah galak kadang kara. Lamun apa kasalaki si bagong. Kumaha ceuk salaki? Naon nyebut bagong berarti sabebeting urang sare jeung bikangna. Kumaha ceuk anak? Bapak bagong, mama bagong, ari abdi anak begujang. Cerai terjadi, budak korban, nah anu dituding Allah padahal urang teu sadar ku kalakuan awak sorangan. Dolim urang kalau batin nudik pangeran. Lamun bener hirup jeung Allah bizikrillahi tatmainul qulub. Hate bakal jongjon salawasna lamun nyait ngantel jeung pangeran. Oh nyata apa kasalaki tinggal wirid jeung Allah. Takutkeun rangai ibu kasalaki subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Apa keneh tinggal cekek yasin. Paksalah kita bakal amak kada nangkep ka ibu bari maca ayat kursi dari angapa jadi cari asuh gebro duit 2,5 juta tinggal ngajawab bari camer sadaqallahul adzim cerai ewa duit menang budak teu korban. Itulah manusia lamun hirup geus Allah geus leungit nafsuna nu aya ka hayang Allah. Jauh kene bapak urang teh lamun hirup teh jauh kene. Bener. Ibu bobogohan jeung nu kasep bari beunghar. Ari jadi jeung nu petot. Tarimakeun. Sabab Allah mau menindak kana kaya hate ibu. Mun ibu dibere ku Allah anu kasep bari beunghar, kuat teh eta hate. Da moal kuat, galak timuru bakal datang. WA-na loba dibariksa, telah datang di baheula, rumah tangga lila tapi awet aja. Nah, kasep beunghar, jeung nu petot geus balik heung teu hajeun. Teu boleh jongdong jeung nu petot. Mata manusia tong hayang, tong hayang bisi Allah mere, tong hayang bisi Allah teu mere jadi kecewa. Tong bisi Allah mere kudu ditang. Karena gerhana hayang jadi penceramah dan kawan jadi penceramah. Justru jadi penceramah lu bakal sieun lu bakal teu naon bangakeunna. Punten beli dia yang berceramah, pan urang mah kada bisa ceramah, tahajud. Ini mah penting hes. Sodako, ampura. Nanti boga kaera kitu, aya nu diomongkeun sodako, aya beres ceramah narima sodako. Nah, gerhana caritakeun bab sodako, innamal sodaqata lil fuqara. Sodako. Bahasana, Quran ngaranna, terjemahanana ditepikeun ka umatna. Apakah ibu lalajo kuring sodako? Bandungan ieu ceramah nepi ka anggeus, nu bakal sodako lain kuring tapi nu ngulek. Nu ngulek nu bakal sodako mah. Punten bakal saya mah napakohna, heuh da pitapa harta butuh. Saayat wae mana manusia anu bisa migawe. Saayat wae mana jelema anu bisa migawe. Komo ribuan ayat maka punten urang manusia teu sampurna iwati hiji anu boga kasampurnaan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hirup manusia peh ngiblat ka anjeunna, tong ngiblat ka ustad teu sampurna. Bener ya teh? Benar. Karena rada jarang pembahasan ieu mah. Bapak nggak pulang begitu tadi. Rada jarang. Pun ibu boga salah kasep beri beunghar, pertanyaan anak eta mah kahayang ibu. Pertanyaan kana hate kuat kok. Ini kamu
rencana meuleuh denai baju denai HP Oppo kuruy budak parawan rag-rag lipstikna dicoket ku salaki ibu neng ieu lipstik murah dicopot ku budak parawan nuhun bapak kumaha cek bapana sami-sami dan juga jamil mah badan yang denai seini mah badan keselok seini mah kita udah kual banget teh seini hari ibu dah mah bila kadar kata kunci sami-sami nah jadi apa kesalahan coba aja berkata boro-boro listrik nah lebih mudah ketika gimana cukup kesebutuh malamnya mata hirup ayah hikmah tong sok lalajo cangkangna ayah besi maksud tujuan Allah supaya kurang bisa terima maka kebun kantor halus mah bolehnya kalau miskin sebab apalun si miskin dari saksi dia di mana harta dipakai naon kurang mah heheotan jadi ditulis si miskin bakal ngagok Gusti abdi saksina hartana dimanfaatkan dibintang gaji abdi Gusti abdi saksina hartana dimanfaatkan dipakai zakat dipakai ngajamin kehidupan abdi rumah saja di rumah sangsara salamat kebekar jadi saksi lantaran ayat kesaksian si miskin pejabat saha nu bakal jadi saksi iya engke ditanya ku Allah aneh boga jabatan geus kumaha ka rakyat mensejahterakan rakyat pasti rakyat bohong waduh Gusti balado jelema nyawa kitu mah maka mau jadi pejabat tong sok legeng-legeng deui jadi pejabat karena dicoblos rakyat eureun rakyat tong nyoblos semua jadi RT acan sateo budak sok kurang reseh kunaon batur kana pengajian urang mung datang bahkan nyewa bahkan geuleuh ulah waka nyalahkeun nu geuleuh tapi balik kana awak urang nah halana pengajian geus leurang ka diri urang lamun acan mojo atuh batur kitu jadi wadang pengajian teh lamun batur nyewa ka urang geuleuh ka urang tong coba-coba geuleuh ka batur tong coba nyewa ka batur amun balik kana diri kunaon batur geuleuh ka urang sabab diri urang eueuh perubahan di langgan haji misalnya Nopok-nopok, anger, nopedin, anger, nopasi aja tetangga, anger, nugatur jeung dulur, anger, nukuman, anger, nunyekek salaki, anger, pengajian, anger, ngaji nu mana nu kudu digawe lamun eueuh perubahan sifat hirupna. Bari marane kana teh kitu teh. Coba lamun urang ada ngaji berubah. Langsung dia salaki keur aya assalamualaikum waalaikumsalam aya salaki bakal mikir mah enjing mah ngaos deui nah apa ngaos deui resep pamamalan ngaji teh aya perubahan jadi teu bakil ka salaki ongkosan tah aya 50 tuh teuing bani kana cekin cuma tersalaki orang ngaji terjakar karena sirah ulah coba-coba lamun ibu di baul dan batur nyalahkan kana baul pertanyaan anak kunaon batur baul ka urang tong nanya batur tapi tanya awak urang aya naon na awak urang nepi ka batur ngabaul dan diri urang teu mungkin aya haseup lamun eueuh seueur da urang panona loba teuing ngalajo batur atuh tapi ka poho lah aja kana awak sorangan hirup katong jadi orang pokoknya aku sana pake lah rasiko teu dipake deui bae hirup teh ulah jadi orang ganti kulit tapi ngaran anger orang pangaosan teh sifat teh ulah juga orang ukur ganti tiung ganti baju ganti majelis ganti penceramah tapi hati teu ganti-ganti lain rawsen di Pak tunggu-tungguan di bayu kan lamun anu kasih dirang itu yang balik itu dah masih kuat sama kurang buka mata kakek hirup manusia geus hiji tong jauh-jauh deui hirup kudu bareng jeung Allah selesai jelema boga harta bareng jeung Allah bakal badur jelema sangsara bareng jeung Allah bakal sabar jelema boga ilmu bareng jeung Allah tawado jelema bodoh teu bareng jeung Allah sombong nya bodoh nya sombong tapi jelema bodoh bareng jeung Allah teu boleh narima kana kabodohan narima kana saran batu ya
jelema pintar goreng hate beuki luhur elmuna bakal loba jelema nyeri hate ku bibirna. Geus areun deui pejabat goreng hate beuki luhur jabatanana beuki sombong beuki ngabohong ka rakyatna loba janji eueuh bukti loba waos tanpa buktos. Hate kunci setiap manusia. Rambut gondrong bukan pembohong, sabodoh. Rambut gondrong bukan pembohong, sabodoh. Hati nama jujur, lebih kata bisa bohong. Daripada didasi, make jas, terhormat, hari aspal diharakkan. Lamun bener jelema beunghar, teu mungkin nyokot duit anu leutik, tapi naha loba jelema beunghar, jabatan boga, hak rakyat leutik dicaplok ku si eta, berarti sangsara keneh dina kahirupana. Betul. Kumaha ya teh raos. Maka nu ngaran dirukun dan tong lege sakada disebut batur. Nana gerhana disebut ustad, kakek mah pupus sareng ustadna. Dosa suku bersama nana gerhana selesai, teu kudu make ustad. Nah, berat disebut ustad sok sieun pagawean lain ustad. Apa ustad ke bapak di uninga warasatul anbiya, pewaris para nabi. Ayo nabi ngawariskeun naon? Harta lain. Nabi ngawariskeun naon? Nabi mah ngawariskeun nage warasatul anbiya, ngawariskeun tahajud unggal peuting baru sampean ladang tahajud. Gerak ngacung ustad mana nu ngalaman baru sampean ladang tahajud. Lamun mah di dieu aya anu baru punten lain tahajud asam urat. Nabi ngawariskeun ilmu bageun. Ya Rasul aya korma dipetik dibikeun. Ya Rasul aya lauk disayur dibikeun. Bahkan Nabi rek jumaahan kurumuy jelema miskin. Ya Rasul ari acut abdi diangge jumaahan sah kawan teu. Nah, butut ya Rasul. Kumaha Nabi, tapi bersih, dijamin bersih mah ya Rasul. Baju kuring pek pake kumaneh, baju maneh pek pake bukur. Nabi ngawariskeun ilmu bageun. Nana gerhana cenah ustad mending pupus ngaran ustad. Sama kuring kan sanggup kitu. Penta jamna tah dibikeun moal. 2 kali sudona. Iwal hiji nu teu sudo. Teuing teu sudo teuing geus apal ceramah urang. Kahal useukeun. Iya, maka kuring disebut ustad teh beureum banget era. Nama teh era jauh kene kana merek eta. Sabab pagawean kuring asa anggang lir ibarat dunya jeung langitna, ibarat kidul jeung kulonna, ibarat panon poe jeung bentang. Jauh kene mata tong lalege lah hidup mewah. Dia mah bareng boga kongkorong 20 gram ge kuat geus jiga bawa 22 kilo. Boleh. Bingo, gelang, kira-kira gelang 10 gram juga. Ayang malai dongkung mie. Tersadar, Al-Quran ngajarkeun disebut ngaji. Al-Quran ngajarkeun disebut ngaji, disebut ikro. Pan ikro teh baca. Tapi setelah beres baca, maka tina bacaan kudu jadi ajian. Setelah aya ajian, maka kudu menghasilkan 3 rupa. Ladang ngaji teh ngajirim ngadirina, ngajinis narasana, ngawujud dina bentuk. Ayo urang ladang ngaji, ngajirim teu diri urang. Ngadon sombong, bubar ngaji teh rada serah. Simpen kunaon serah mah. Dan nyata ustadna telat jadi mau sholawat teh 3 jam setengah. Nah, ladang ngaji jadi riak. Bener? Iya pangaosan ge bakal aya nu nanya tatangga ti mana ngabri. Ngaos atuh. Asal teu kudu dibeja-beja ge hel. Tarawih genep poe parakban status Facebook. Alhamdulillah tarawih ke-6 lancar, ke-7 ke-8 eueuh status si orang-orang tarawihna. Ibadah hanya sebatas kebutuhan untuk status, lawan maksudna hayang ditelei manusia, hayang disebut alus ku manusia, persetan disebut alus ku manusia, hareupeun Allah kurang goreng luar biasa. Dulu juga masih kuat.
akan bae da urang makaran nyeniran batur ngan sarada jadi sadar turunnya urang teu kitu ladang aja teh ngajirim na diri ngajinis narasa lamun jelema bener ngaji ngajinis narasana boro-boro Al-Baqarah boro-boro Ali Imran boro-boro An-Nisa boro-boro An-Naba boro-boro ayat lain bismillah kalayan nyebang asma Allah nu maha welas tur maha asih bakal katembong sifat welas asih aya siakin bewa kamana indung teu aya kamana bapak teu aya hoyong sakola sumuhun urang rumah salaki usaha urang aya moal biak sarorong sawah nyokolakeun budak yatim anteurkeun ku ibu ka sakolana biayaan ku ibu angkat jadi anak angkat yatim bakal naik darajat nah indung angkatna seorang majelis taklim lain lewel geus teu kadinya lamun acan bismillah boro-boro Al-Baqarah boro-boro Ali Imran bismillah leungit ilang tanpa karana teu ngawujud na bentukna teu ngajirim narasana leungit bismillah dina diri urang beres nanya ibu kata tangga lain nyalahkeun wae nagara naha teu ngembul leungit teh boga beas keur nyangu tumuannya wangsul da ibu mah jelema aya bawa 10 liter anak kerese sumputkeun ulah diedeng-edeng bisa jadi ujung ya urang boga rezeki saeutik susuganan aya 10 poe balik tong hayang nuhun-nuhun acan itulah bismillah na kahirupan ngawujud na bentukna ngajirim dina dirina ngajinis dina rasana rasa batu rasa urang nyeri batu nyeri urang bingung batu bingung urang maka jelema ngaji karek bismillah geus sampurna hirupna lamun ngarasakeun kasusah batu Nggak seperti kadinya bismillah teh teuing atuh maka geus kolot nyebutkeun acan komo budak moal alhamdulillah sadaya puji lillahi kagungan Allah teh bener ya abdi mah nanya bener teh alhamdulillah sadaya puji lillahi kagungan Allah teh bener lamun bener kabeh puji nu Allah nah urang asa puji wae geus mulai kajekok hate lamun bener sakabeh sadaya teh tidak ada pengecualian kabeh semua puji hanya milik Allah tapi nah awak urang asa kapuji wae bener tuh Bu barang bere kapakir miskin kudu we dipoto di edeng-edeng maka jeung status aya itu tidak karena itu santunan kaweweran batur luhur nu miskin nagok atas nu saumur-umur nu dibikeun ukur 100.000 dibadak letak kamanusiaan pos norek karalon dewan wae kitu dia teh panyakeun sararea oh alhamdulillah sadaya puji kagungan Allah tapi nah puji nu Allah juga dipake ku capek ibu lamun jelema hayang pakai 5.000 selalu hayang komen batur wadah ibu halus dah jeung kenaon mereka make over lamun salat loba batur dibaca Al-Baqarah salat sorangan Al-Ikhlas alhamdulillah alat media untuk bersyukur sok ibu boga rezeki alhamdulillah ya Allah saroge maksud usaha bari gegemo alhamdulillah ya Allah bener gedong boga sawah boga budak sekolah alhamdulillah ya Allah can disebut bersyukur punya nyaritakeun alhamdulillah lamun can katebo gawe dina alhamdulillah gedong boga sawah boga budak sekolah gawe naon gawena lamun bapak kepala desa tawa RT mere BLT tolak itulah alhamdulillah sadar diri gedong boga sawah boga budak sekolah urang mah merasa cukup RT tong dibikeun ka emak nya ge aya ngaran emak di dinya aya meunang BLT pamikeun keun ka si miskin pamikeun keun ka si yatim emak lain hakna rumasa imah boga budak sekolah itulah alhamdulillah wujud dina akhlakna anda tahan anu baleun hage kokoro kokoro
hayang bantuan di negara teu sadar diri ari meta ka Allah hayang beunghar tapi geus dibere beunghar tarang aku mata ujung hirup ka sangsara deui. Asal eueuhnya nu ceramah kieu nya. Waduh telinga. Jauh-jauh deui atuh ngaji teh. Eta istilah jeung anu hampura ya ulah kasihkeun kitu nya Allah. Rabbul alamin. Rabb nu miara, nu ngadidik, nu ngajadikeun, anu ngatur. Bapa pinter lain bapa nu pinter, tapi Allah nu ngajadikeun bapa pinter. Kuring bisa lain mana gerhana bisa, tapi aya Allah nu ngabisakeun. Ibu daek lain ibu nu daek, tapi Allah nu ngadaekeun. Nah harbeuti aku urang. Aku atuh Allah salawasna capetanna na gerhana cabut ku Allah capetanna moal bisa naon. Pinterna bapa cabut ku Allah kapinteran dibere pikun. Naon-naon. Mata kurang mah geuning ukur boneka anu gumantung Allah nu titipanana. Mata keur jelema sombong punten lain hamba Allah tapi hamba hawa nafsu saja. Bisa dibisakeun, daek didaekeun, alus dialuskeun, pinter ge pinterkeun. Naon nu di aku? Beunghar ge di boro-boro harta jeung banda. Awak ibu teu bisa ngaku. Lamun bener ibu geulis, pertahankeun dong. Geuning mah geulis umur sampai 30 tahun. 30 ka dieu mah mana ayeuna? Lamun bener geulis nu ibu, pertahankeun. Geuning urang teu bisa mempertahankeun kageulisan, berarti lain nu ibu. Anu da Allah mah geus hebat atuh. Tinggal narima manusia bulu panon geus alus tanpa hampang dicibir gitu. Kan kusabab jalma mah teu narima hayang leuwih halus meuli 50.000 disambung peluk kaluhur atuh mangko urang teh jiga nu berat ciceur. Balik di dieu gelembung angin badak nilok dua nana tipu suruh kana susukan kakara di dieu ya Allah lain Allah dudut awak badak awak gendut sabodong ieu mah ubar ke anu barontok. Abar awak montok awak badak awak gede sabodong syukuri cirina Allah mere salaki anu tepat kami kieu sok kitu cirina Allah mere salaki anu tepat senang barang dahar meunang pikiran bebas kapan montok mah dicikakeun ku eta dipoto teh ulah yang ngigir kieu we lain aya mah dipoto teh nyarang ngeyeng si genaha ibu dipoto nya ngeyeng karaka tempo langsing eta teh penipu ayeuna foto langsing na kieu ngajiga dreum di jalan di rumah narimaku beres pokoknya well bisa dan naon deui hirup manusia di dunia lamun aya narimakeun bakal jengkel moal tenang teu jong-jong hirup lamun hirup teu narimakeun tah hirup mah narimakeun itulah makna tina alhamdulillahi rabbil alamin nampi we kana takdir Gusti tong diajari eueuh batak nu sangsara mah kunaon nu sangsara eueuh kakeueuh narima hirupna dina RT hayang jadi RW dina RW hayang jadi kadus dina kadus hayang jadi kades dina kades hayang jadi camat dina camat hayang jadi dewan dina dewan hayang tuluy ti periode da kiraha senang nu senang mah ieu rakyat teu hayang jadi RT aja. Apakah nu dijangan hanya sebuah jabatan? Bukan, pek baik jabatan beunang ngan wayahna kajongjonan hirup kudu beunang. Pek baik beunghar kudu beunang, tapi jongjon hirup kudu beunang. Ternyata kajongjonan mah ayana di sangsara.
usul kurban kieu nu miskin mah jongjon moal diparentah kurban dengan ukur boga uci tapi kalau beunghar baroga harta baroga duit datang 9 Zulhijjah datang 10 Zulhijjah nanti era sama lega mobil boga kurban gitu terus sangsara mah ya tong minder ke usul kurban teh kudu lege terus sangsara nah kudu lege terus sangsara mah teu kurban teh dan teu boga man anu beunghar teu kurban kudu ngarasa era parentah kurban dibikin ka jelema nu sangsara tapi parentah kurban dibikin ka jelema nu beunghar matak sing goblok ka era nu beunghar si miskin malah hege jirukna datang si miskin malah hege jirukna teh datang bulan kurban teh teu kurban ge yes nah nu moal dikirim tapi sabalikna keur nu beunghar deuk dikamanakeun ge beunghar lain era ku beungharna lain era ku tatanganna tapi isin ku Allah anu geus mere rezeki Allah mere milik maka Allah bakal menta milik Allah bikin rezeki maka Allah ge bakal menta eta rezeki ayo urang saha tukang parkir datang mobil ke tukang parkir beres 1000 perak mobil ngaleos tukang parkir dengan tenamu urang ke tukang parkir nu dititipan mobil nu dititipan sawah nu dititipan imah hiji waktu Allah menta pikeun da urang masih ada tukang parkir dipertahankeun ge lain nu urang lain mah ngarasa nu urang nu harta teh nu miskin nah aya di mana tolak balak baru tolak balak gambar pedang aya kursi geuning ditambakeun lawang panto cenah eta teh harus tuyul teh asup dinu beunghar mah parabag dina pantona si istri mah toong ku bapak pantona dihujan jadi tuyul teh kana istri mah blus-blus nu beunghar mah barang dahar ge opat sehat 5 sempurna kagenep kudu aya cuci mulut memeh dahar geus lieur pikiran restoran mana memeh dahar geus lieur pikiran deungeunana naon memeh dahar geus lieur pikiran budget si miskin mah tara lieur aya dahar nu aya meja di kadawok harina keneh jajan bener itu mah bener maka tuh ilmu mah aya di miskin bala-bala 2 siki kurupuk 2 sisi boro-boro aya jijian geuning teh geuning aca nah nu opat sehat genep sempurna genep cuci mulut geuning sentruk mana emutan penyakit lain dijadikeun tina dahareun tapi penyakit dijadikeun tina gering anu tina hate anu gering sehat awak diciptakeun tina hate nu sehat gering awak ge diciptakeun tina hate nu geringan batur nyen gedong jeung panas tiris batur meuli kongkorong jeung tabe batur meuli motor jeung diabetes batur meuli sawah ke rumah sakit batur meser mobil geuning mau bener ya sabenerna hirup teh 2 fungsi yang berbeda bener salah daek kedul alus goreng beunghar miskin awewe didinya tempat manusia ibu tasok tanpa lalaki saha ibu tanpa salaki saha ibu maka ibu kudu sadar diri pek hargaan salaki ulah mentang-mentang jadi jelema anu beunghar segala aya Allah salaki tanpa hargaan ka salaki anger bu aya pangabutuh ibu tanpa ku salaki cicing pak geus rada kieu ibu ibu tanpa salaki sah lalaki tanpa ibu sah maka Allah ciptakan azwaja saling mengerti saling menghargai sakinah dengan jongjon mawaddah dengan cinta warahmah dengan nyaah sehingga bisa bersatu dalam hidup lamun bener ibu sakinah nyengeurepan salaki deuk nganggur deuk goreng deuk beuki sare deuk gemul dahar sing ngeurepan ku sakinah sing jongjon hate ibu ieu mah usaha leutik barang lebok beuki teh jongjon ibu nu bakal darah tinggi mikiran salabi ongkoh gerak usaha barang dahar beuki diomong-omong aya sare jeung ibu keneh maka ibu rakrab kana pe obong nya dipoyok nya dilebok
menghadapi situasi apapun sakinah dengan sifat tenang, mawadah menghadapi situasi apapun hadapi dengan mawadah penuh dengan cinta. Lalaki mengarukan pemajikan lamun penuh dengan cinta punten mau hohoa, mau seseta, mau ngadagor, mau leungeuh, mau terjadi KDART, mau ngupuskeun gelas, mau nah orang yang cinta itu tidak akan menyakiti, tapi orang yang cinta selalu melindungi. Aya lalaki gitu pakai yang Allah pokoknya Allah iya disebut baca ngelinga tak eta lalaki ieu mawadah penuh cinta. Bapak ibu nyuguhan ibu nyuguhan ka salaki cikopi menang ninyo, menang pesen, menang halus eta kopi mah kopi sana masuk sampean karena sama pepes gelas. Laki-laki nu penuh dengan cinta moal pernah ngamuk kena pepes gelas bakal dipangyokotkeun wios mah tong jajan emotan gelas pepes bisa dibeli kopi teu aya bisa meser tapi lamun mamah benduk kumaha aya sarang bobogna laki halus tah ieu mah pepes gelas teh pepedekrek noloh atuh pepes gelas kopi Allah cari minum acar mau siapa eta ka pamajikan. Apakah itu yang namanya cinta? Lamun aya lalaki nu ngambek lantaran ibu pepes gelas tuluy disarengan tanya ku ibu nya kana gelas nya ka urang mun nya ka gelas ibu kirim ka indung bapak antep gelas di kamar cenah molor jeung si eta paling bijil anak cangkir. Mawadah dengan cinta. Orang berkurban, orang sholat, orang zakat, orang haji, lamun tanpa cinta apa artinya? Cinta kasaha moal aya cinta nu abadi selain dihamba cinta kepada Allah Ta'ala disebut mahabbatullah. Kan sejarah Nabi Ibrahim. So, kakak orang buka sejarah kurban banyak capek. Kalau telah bakal ayat ketika gerangan nyari tadi segala kalau benar apa berasal nyakot ketika Ustaz ngomongin capek langsung saya hidup nyampak tisu ditunjukkan ketika salaki ngomongin capek Bapak capek, mandi. Nah, bapak yang lewat ngokot. Ketika Ustaz ngomong capek, ibu langsung perhatian. Disuruh Ustaz, Ustaz, bapak abdi ngajawab, tong sok perhatian. Perhatian ibu lain dengan gerhana. Perhatian ibu bersalaki. Majikan yang diterangkan. Itu adalah sebuah jebakan. Jebakan Batman. Sapi punya dan makan salaki betul ulang. Hormat, tong hormat. Cek si ibu ya, ayo mah anak si gituan teka pake. Ikhlasnya, dan bayar. Kurang sholat, kurang zakat, kurang sahur, namun tanpa mahabbah menawan arti. Sedangkan cinta yang sejati adalah cinta Allah ka makhlukna, cinta Nabi ka umatna, cinta indung bapa ka anakna. Sok talar disayang hafal cinta sejati. Cinta sejati teh Allah ka makhlukna, Nabi ka umatna, indung bapa ka anakna. Cinta sejati teh Allah ka umatna, Nabi ka indung bapa ka anakna. Beneangan cinta sejati salian tilu-tilu kecewa.
komo lamun jelema nyarane karena cinta, maka cinta akhirnya air mata meninggal sangu nginumna cai susu. Dibalik Allah ka makhluk nabi ka umat inung bapak anak selesai. Salah lagi ke pemajikan pemajikan ke salah kira acan disebut cinta sejati acan teangan lalaki membuka kepribadian cinta sejati ka ibu boro-boro ibu baeud boro-boro ibu seuri boro-boro ibu gelis kak gorengna ewak ibu tak pernah milu punyeng-punyeng acan ngomongkeun ibu keluar. Itulah lalaki nu hebat. Lalaki nu cinta sejati ka ibu mah gerana tepan subuh itulah lalaki cinta sejati. Mah gerana maghrib itulah cinta sejati. Mah sholawatan itulah lalaki sejati. Mah tamasulan itulah lalaki sejati. Mah tos isah teh ulah ujuk-ujuk pulang wudu deui karena dibarengan ku doa malaikat. Aya lalaki nu kitu Allah. Lamun Allah. Ya bapak-bapak lalaki mungkul nepi ka teu kitu eta ka pemajikan. Bapak caroge ibu gitu. Pertahankan prestasimu. Biar mereka yang muda-muda meniru. Salah ibu gitu tapi tak jarang datang. Nah iraha kunaon. Nah, kamu maksudnya? Kamu sah, jangan ngomongkan salaki loh. Orang untuk dibawa karena gibah, sudi. Pokoknya cuma kuma ibu lah. Untung orang peka apa? Dibawa karena ngomongkan batu, saya ngalamun bapak sanggup ka pamajikan gitu pek lakukan dari itu cinta sejati lain mikiran dunia bungkul tapi geus mikiran akhirat mah gerana tepan mah gerana wiridan mah gerana surat itulah lalaki nu hebat pecahkan uang sulti dia nya mah gerana maghrib pasti jawabannya kieu nah balik pengajian dari panati karena bisa sawi mah gerana tepan subuh kumaha urang ada kaberangan dan naon urusan mana. Jadi rada berapa maka cinta si tema inung bab Allah ka makhluk nabi ka umat inung babah ka dengan cinta sejati urang ka Allah maka segala rupa bentuk wanita Allah siap urang melakukan. Salat oke, zakat siap, haji oke lamun mampu, kurban apalagi. Dan punten dina bab Quran, dina bab kurban, bukan hanya kita menyembelih sebuah hewan, itu mah terlalu babari. Bapak boga domba, tanggal 10 Zulhijjah, kurban karena itu mah enteng. Bapak boga sapi, ngariung tujuan, belicit sapi ku tujuan, kurban karena itu babari. Tapi aja nurut hese tibatan kurban. Menyembelih hewan punya arti, punya makna. Gerak pencit awak ibu anu ngabogaan sifat-sifat seperti ini. Ari sifat hewan aya di urang, aya. Loba. Lalajoan doma ngencar paling nyokot daun sampeur, tapi manusia lapar daunna diduduk, akar di rambut, betina dikulum, tak naonna dibabekeun, pagerna dilek-lek, ngomongana dikadek. Gerak bencit sifat kasarakahan itu. Lalajoan ku monyet alungkeun saung hiji dicopot ku leungeun katuhu, alungkeun deui hiji copot ku kenca, alungkeun hiji copot ku suku hiji, dialungkeun deui dicopot ku suku anu sabelah deui, alungkeun deui dijeger. Sarakahna biar dikarep maka disebut kirdun kirodatan khosyiin. Dalam sarakah juga si eta. Dalam sarakah ya. Datang kurban gerak bencit sifat sarakah salupa jeung si eta. Ngabas. Jadi menyembelih hewan kurban itu enteng bu, gampang bu, tinggal siang no hese mah yang beli sifat-sifat hewan no aya na awak urang.
Jadi bongan ieu teh makna daripada hikmah daripada berkurban bukan hanya menyembelih sebuah hewan, tapi hayu urang pencit awak urang anu ngabogaan sifat-sifat seperti hewan. Lain bunuh diri ya kade mesti salah arti. Bahaya jadi ceramah dharma ngaborong diri maksudna teh ngabunuh sifat-sifat hewan nu aya na awak urang. Naon sifat hewan teh? Sarakah, babari diadu domba, geuleuh ku kanang batur. Sok domba renekeun ka ditu parapan jentong gabur. Oh hewan pulungan. Kala hewan naon nu pulungan? Kucing. Kucing cenah pulungan. Heuh bae kumaha ibu lah pokona. Apapun terjadi kurban itu adalah ketika Nabi Ibrahim alaihi salam datang ke Nabi Ismail. Hai Ismail anakku, anak king jimat awaking, ama menang beja anu bisa dipercaya ilapan ejeung caritana di Allah Rabbul Alamin yang ama kudu meujit salira. Soloyong Ismail datang maka ama nyangakeun beuheung tekekeun inung suku genteng beuleut diasah bedog barang Nabi Ismail diteungeun di kalahunan dan digeresel kurumuy iblis ngagoda. Hei Ibrahim, tegableug kira-kira tegableug kakeos anak Nabi kana dipeujit datang parentah Allah tuh cokot ke si 7 baledog ngaran iblis maka di dia kurban di ditu aya lontar juga di dia urang kurban tanggal 10 Zulhijjah di ditu aya lontar jumroh atas lontar jumroh makna mawedog iblis. Ketika iblis datang Ibrahim mana katanya anak lebih ke anak dari masjid cek Allah copot kesik baledog kubat 7 kali maka lontar jumroh lamun bama pernah ngalaman umroh ngalaman ibadah haji aya lontar jumroh Aqobah naon eta baledog iblis di ditu iblis di baledogan tapi nah balik ka Indonesia iblis jadi makaleng-kaleng deui. Mana bukti balik di Mekah dan disebut haji geuning baeut sifat sombong milik si eta nah urang nurutan si eta weh asa nu karareuna gitu bener. Tanggal 10 Zulhijjah masjid kurban maka tanggal 9 Zulhijjah urang disunatkeun naon ieu puasa Arafah berarti tepatnya dina dinten Kamis dinten Jumaah kurban. Orang lain berkurban kita hanya berkorban perasaan. Batur kurban orang terus tina kurban tina ibadah teh aya nu mabrur aya nu mardud. Mabrur diterima, mardud ditolak. Ciri-cirina ibadah nu diterima aya perubahan sifat dina hirup sageus ngajalankeun. Ciri-ciri ibadah ditolak Allah perubahan sifat sageus ngajalankeun. Apakah salat Bapak berubah dina kalakuan? Apakah pengajian ieu aya perubahan sifat hirup setelah selesai pengajian? Apakah dana gerhana geus ceramah aya perubahan sifat hatena sageus pengajian? Lamun acan ieu hanya kamuflase mendingan beungeut saeur ulah henteu teuing. Abot lur abot ibu matak berkurban perlu hewan hartos lontar jumroh artinya maledog iblis di ditu nah di dia iblis dikaleng coba haji parodi gini jadi pedih ke sifat si eta berarti tuturkeun yeurah mata hakikat nama aya makna pelajaran hidup berkurban ke hewan nah sangkan urang bisa ngelihitkeun sifat-sifat hewan garaduh teu sifat-sifat hewan kumaha ibu teh unggeuk dari dulu sadar karena gerhana boga sifat hewan boga ibu boga maka ibu tong lalajo kuring ge bola lalajo ibu kita sama-sama punya sifat hewan. Maka kurban artinya lain sakadar menyembelih hewan kurban, tapi kita menyembelih nafsu-nafsu nu aya dina diri urang seperti sifatna hewan. Dosan. Dosa. Nah yang lebih kejam sebelaha.
Ayo lebih ke maghrib bos, sampai ibu sorangan berangkat balik. Abdi beres video, terus ke Cibuntu Holis, di Cibuntu Holis ke ujung Berung. Nah besok ke Karawang, dia mah di BJB karena ibu nggak malu kurang sih. Ibu beda, ibu gendong ikan dia, tabu seberapa ibu? Tabu 19. Lo hampir jam salapan. Pertanyaan anak, ibu jam salapan kan dia? Pertanyaan anak saat menit jam salapan. Ibu kudu sadar, salah ti ibu ngap-ngapan na kursi, nungguan ibu sebab bobok kosong, cari Allah, ibu balik ke dia bakal ditanya, nah aja dalila, lain boga ilmu, kadang ngomong ke kurang, nah agak hanama telat, tuh jadi gibah kaulah, rada ngaji banyak gitu. Boleh salah dia bakal nanya, ayo ngaji itu lain pula, siapkan atau dahareun heula, ibu kapancing emosi, kumaha emosi ibu, ngokot sorangan, banyak rada ngaji jadi hoa, maka ayo menimpa lubar, sohonan dari kewajiban kami jadi salaki. Sakit turun kopi hatur, bobo sapanon sarang sapakan, mugi agung cukup lumur jembar campurana, paralun anu kasuhun nu ninggal di pamrih, hampura anu katenda, luhur sahur teu kaukur, sabda anu teu kaungang-ungang, sakuraning rahayu kapuraning indria lampana kasalamatan lawang kekabagjaan, kembang senetik senebaran sari, tutup lawang sigodaka, angkat pandangan anu katuhu. Dadah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.